Wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pangbeberamana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda tekaraosnya ayeuna nincak bagian kadalapan. Para mitra kaum dangu, mangga urang lajengkeun di hanca dongengnya. Atuh para wargi sadaya harita si komod memang boga tekad geus gembleng yen satungtung can aya nu mapageuna manehna marek unggah ka darat para wargi si komod. Marek balik ka saungga Ki Edun harita si komod keur ngeueum kitu. Kenging parentah ti Ki Edun sangkan manehna ngeueum maksa jeung tujuan supaya awakna weduk jeung deui para mitra sadaya anjeunna bisa ngayakeun hubungan batin jeung Ki Edun. Kitu para wargi pikeun maksad sareng tujuanna laksana nyaeta keur neangan si monyet rawing teh. Kumaha terasna ieu dongeng, kumaha dina seuh-seuhanana ieu dongeng, kumaha geltuk batuna kecebur caina, kumaha dina pamustunganana para wargi, mangga urang hanca we dongeng masih keneh lami. Ayeuna mah ge bagian ke-15. Urang teraskeun. Sakumaha nu kauninga para wargi, si komod geus gembleng yen satungtung can aya nu mapageun mamanehna moarek unggah ka darat, moarek balik ka saung Ki Edun. Tapi henteu kungsi lila torojol anu norojo ti gigireun saung. Tangtungan saurang jalma tuluy nyampeurkeun. Kadeukeuteuun eta balong beuki lila beuki jelas. Tetelana keur geuning Nyi Iroh nu harita nyampeurkeun ka palabasi komod nu keur ngeueum dina balong pangguyangan teh para mitra. Si komod nyerengeh bari hatena mamuji kana kabelaan Nyi Iroh. Nu mapagkeun ka dirina malah dina hatena si komod ngagerentes. Yai ke Nyi Iroh mapageun wing. Kena cangtu manehna dititah ku Aki, ku Ki Edun. Kaya kieu mah atuh lah. Aduh, panon meuni beureum kitu sigana mah teu sare meureun sapeuting. Sigana nu ngan sidul meureun babarengan jeung si Aki. Tuh geuning si deukeut aya mah. Sarog Nyi Iroh geus anyog kadeukeuteuan si komod belenyeh seuri leutik bari pokna. Haturan Kang Komod wilujeng enjing. Sami-sami haturan Nyai lah. Sami-sami wilujeng enjing. Aduh Nyai, bade mapageun akang Nyai teh. Si komod bari melong ka Nyi Iroh. Muhun Kang, da abdi mah dipiwarang ku Ki Edun. Soalna tuh gerah hanyat Kang Komodna. Nyi Iroh nyodorkeun leungeun ka si komod. Gap ku si komod dicekel tuluy dibedol ku Nyi Iroh. Sakedeung si komod geus aya di darat. Teu wudu awakna harita teh para mitra de jibrug meum teh atuh. Malah celana baseuh jeung pacampur jeung leutak ongko. Bering laleumpang gigireun imah kabeneran aya pancuran berus si komod mandi geus kitu masuk ka jero saung. Kasampak Ki Edun keur diuk pahareup-hareup jeung sidul. Geek si komod diuk hareupeun Ki Edun. Aduh, dul kumaha maneh ge cager dul euy. Si komod tumanya ka sidul. Rekah Kang geus cager ayeuna mah. Akang teh ngeueum nya di pipireun ieu saung teh. Cek sidul dipungkas ku tumanya. Nya euy lumayan sabeuting di kabulusan euy. Aduh. Ki nuhun kana pitulung ti Aki. Uing ayeuna salamet ki. Cek si komod bari ngareret ka Ki Edun. Syukur maneh geus salamet euy. Ayo. Atuh eta maneh nganuhunkeun ulah ka Aki. Tapi sakedahna mah kamantena ka Allah Subhanahu wa taala. Lantaran maneh dibere kasalamatan teh kumantena kitu. Cek Ki Edun tenangna keur dina nyarita. Kumaha Kang Komod da menaka naon? Salami tadi wengi akang ngeueum di balong teh. Ngarasa panasaran oge Nyi Iroh tumanya ka si komod. Pokoknya mah Nyi Iroh lah. Kejadian-kejadian aheng unggul nih. Kejadian pikasieun jeung pikageungeun. Nanging berkah kalayan manjatkeun puji syukur ka mantena. Akang tungtung nama bisa salamet kitu. Ret si komod ka Ki Edun pokna nyarita. Kumaha Ki? Dongengkeun dong kejadian nu kaalaman ku abdi. Ya prek wae didongengkeun sing jo entre kali nyamot. Susuganan keur nambahan pangalaman kitu tah. Ngarajang adul jeung Nyi Iroh nyaho. Mangga tuh kitu mah kieu geus nya. Oge jeung adul. Yo caritaan Kang Komod yo nu bakal ngaguar kejadian aheng nu kaalaman dina peuting tadi. Cek si komod teh loba catur barabat dicaritakeun. Kumanehanana sakur kajadian nu kaalaman ditetek eueuh nu kaliwat. Nu tumiba ka dirina kumplit naker
nu dikurangan nu diliwahan es puninga sakitu kaayana ku si Komod didongengkeun saujratna sajalantrahna. Nyi Iroh jeung Sidul anu ngabandungan caritaan si Komod nu pinuh ku kahengan manehanana duaan nepi ka Olohok bengong harita teh. Teu sangka loba kajadian aneh nu kaalaman ku si Komod jeung teu sangka gogoda bisa leungit sanggeusna si Komod nyamat ngaran Aki Edun 3 kali. Rengse si Komod ngadongengkeun sakur kajadian nu kaalaman ku manehna galineng Aki Edun sasauran lirihna keur bari pinuh ku wibawa. Tah, ku jalan teuneng ludeung bari gembleng kayakinan. Apan hidup bisa selamat mod. Najan aya nu datang awewe geulis, najan aya nu datang aki-aki nu persis siga aki-aki. Najan disingseunan ku orai gede teu burung maneh selamat euy. Muga-muga kahareupna di mana mun maneh geus boga kahayang teu gampang kagoda kitu bae. Tah kitu mod jeung ayeuna mah geus waktuna pikeun urang pisah. Beral geura init maneh teh mod. Geura teangan ku maneh soal monyet bodas nu rawing ceulina teh. Memang Aki ari tos dijurungkeun ku Aki mah mung eta lamun uing mangih kararepet mangih kasusah uing bakal ditulungan ku Aki mun uing nyamat ngaran Aki insyaallah. Insyaallah nu kadada kaduga ku Aki mah burung nulungan euy. Kajaba lamun maneh luar tina kamampuan Aki nyaeta mah wayahna we ngan eta ka Nyi Iroh wayahna barengan heula jang Komod samemeh can hasil mah kumaha daek Nyai. Unyuk sumanga abdi mah moal bade baha Aki. Dek itu ge da abdi mah apan parantos nekadkeun yen abdi bari satia satuhu nyarengan Kang Komod sareng Kang Dul kanggo silih belaan sapapait sama manis sabagja sacilaka. Tema Nyi Iroh dari anak keur meuni mata kreug. Syukur lamun kitu mah syukur. Ka Akina ge atoh jeung bunga Nyai. Ret Aki Edun ka Sidul bari pokna nyerita. Dul injo Aki abdi ki walaun Sidul bari ngareret sakedeung ka Aki Edun geus kitu luk ditungkul kawas nu ngarasa era. Aki ngingetan ka maneh Dul supaya maneh leuwih hati-hati dina ngoni nyarita jeung ngayakeun sikap. Ujang ulah ngomong jang dipo lantaran ieu teh dileuweung bisi hidup ngalaman deui kajadian nu cara ti heula. Jeung utama mah maneh kudu nurut kana babatuh Jang Komod jeung Nyi Iroh. Ulah mawa karep sorangan. Ulah rek jauh ti maranehanana. Kumaha sanggup teu Dul kira-kirana? Sanggem kilah sumanga abdi moal baha kanu sagala rupi piurang ti Aki tangtos ku abdi salamina diemutkeun. Oh syukur atuh ai kitu anaman mah. Ka Akina regreg ari kitu mah tenang keur Akina. Syukur. Oh saya can abdi mios abdi teh bade nyuhunkeun piwuruk ti Aki teh. Nah kinten-kinten kada kapali mana abdi mios teh ngarahasinna nyugemakeun. Ngarah abdi ditebihkeun tina coba sareng dodoja. Cek si Komod tumanya dari anak keur ka Aki Edun. Marane kudu lempang cepet kakalerkeun euy ti dieu. Ti saung Aki ngan samemeh lempang 50 lengkah Aki bepeje supaya marane ulah rek ngalieu ka tukang. Ulah rek ngalieu ka palaba ieu saung kumaha kaharti mod. Kahartos ki sanggup ngalaksanakeun ka sakur babatuh ti Aki. Sanggem lah mangga moal baha. Ubral atuh geus kitu mah. Beral geura lumampah ku Aki didoakeun. Bring harita Aki Edun kaluar ti jero saung geus aya di luar si Komod jeung Nyi Iroh katut Sidul ngajak sasalaman ka Aki Edun. Geus kitu mah beral lumampah kakalerkeun ninggalkeun Aki Edun nu nangtung di buruan saung. Sanggeus lumampah nasi Komod Sidul jeung Nyi Iroh geus rada jauh ti saungna Aki Edun. Reg si Komod eureun atuh nu duanana arireun deui terus narangtung gijireun si Komod. Dina kaayaan keur kitu si Komod pok ngomong ka Sidul. Dul, urang euy geus rada jauh ti saungna si Aki Edun euy kumaha maneh leumpang teh. Nah dihitung lengkana teh henteu. Ih nyepuguh we dihitung mah Kang Komod. Lantaran lamun teu dihitung bisi salah lengkah. Tema Sidul si Komod ungut-ungutan bari pok tumanya ka dirina Nyi Iroh. Kumari ku Nyi Iroh na dihitung atau henteu.
Sami Kang ku abdi gede etan. Tema Nyi Iroh memang jeung nyana bieu. Sajeroning leumpang teh Nyi Iroh dibarengan jeung Nitung Lengkah. Si Komod bangun atoheun ngadenge katerangan ti Nyi Iroh sarta bokna. Nya syukur di mah tuh. Eta danana Nyi Iroh jeung si Dul sobat Kang Komad nu satia. Pokona mah sugema kana hade lah Kang Komod teh. Sobat nu mata greug-greug kana lambutan kitu. Ari Kang Komod kumaha deui tong tah henteu. Mata henteu tuh. Aya nya hitung mah ngan poho alias teu apa ti apal bola Kang teh. Bieu teh teuing geus 20 teuing geus 7 likur atuh. Punya deui poho deui ngan sigana mah ieu mah geus leuwih ti sakitu dul. Tang tukang lantaran sakitungan uing ge. Lamun teu salah ngitung mah rarasaan teh geus meakeun 37. Urang teh geus 37 lengkah leumpang teh. Cek si Dul nginget kana lengkah nu geus disorang ku manehna. Si Komod pok tumanya ka Nyi Iroh di jurung ku pakapanasaran. Dubi Nyi Iroh na geus sabaraha lengkah kitu? Sami sareng Kang Dul tos 40 lengkah. Kilang 3 alias 37. Oh nya meureunnan sakitu lengkah urang teh lah. Ayeuna ngajak eureun heula ka maneh Dul. Jeung ka Nyi Iroh bangna kitu teh lantaran akang teh ngarasa panasaran we ku omongan Aki Edun tadi. Cenah urang teh ulah ngalieu ka tukang lamun urang laleumpang can 50 lengkah teh. Naon sabab dan nya? Taina geus 37 lengkah teh sedengkeun akang menghitung teh tadinya 27 kitu. Ngadatangkeun kapanasaran dina bakal aya kejadian naon nya sanyana. Lamun urang ayeuna ngalieu ka tukang. Kitu maksud Kang Komod bangna ngajak eureun heula teh. Di dieu teh ka Nyi Iroh jeung ka maneh Dul. Kang cek emutan abdi mamugi akang ulah ngarempak atana pimungpang kana kasauran Aki Edun. Urang ulah waka ngalieu ka tukang bilih kumaha onang, bilih aya kajantenan nu teu diharepkeun. Harita Nyi Iroh nyarita ngarasa asieun aya naon-naon lamun kudu ngarempak kana papatah ti Aki Edun tadi teh. Para mitra sadaya, tetela si Dul ge sapamadegan atawa sapamanggih jeung si Nyi Iroh nu matak manehna ge nyarek harita teh ka si Komod. Nya Kang Komod ulah rek aya ngalieu ka tukang tuh bisi urang ti deuha atawa kabalat ku kasauran ti Aki Edun teh Kang. Minggu urang leumpang deui yuk. Kira tinggal ge 13 lengkah deui, engke mah lamun geus jeung 50 lengkah teu naon-naon direk ngalieu ka tukang oge. Kitu tah. Urang mah non teh pikeun ngayakinkeun ge ayeuna mah ulah. Bisa aya kejadian nu matak teu sugema atawa matak dilakakeun ka urang Kang. Dina ngomong si Dul make jeung ngepupurungkutan sagala. Alah na da lewe ki angre penasaran euy ulah. Urang ulah percaya kitu bae euy, urang kudu bisa ngabuktikeun atuh. Bukti kalaya nyata ieu mah zaman realita ieu mah zaman kanyataan. Nganyatakeunna euy nyata mun aya naon-naon anu aheng tah urang gak percaya jeung yakin kana omongan Aki Edun. Lamun anger we mah tenana anu ngaran Aki Edun teh geus nipu ka urang. Kumaha maneh Dul rek nurut ka uing? Cek si Komod ka si Dul gancang ngomong. Nurut ngalieu ka tukang kapala bawa saung si Aki teh aduh. Ieu ka Aki Edun Kang Komod. Heuh, si Komod ngomong rada nyereng. Kumaha kitu geuning kapalaina Kang Komod teh Nyi? Si Dul ngomong ka Nyi Iroh gancang nemalan. Nya cobiana tuh Kang Dul, muga-muga we atuh teu aya naon-naon nu matak kelok jeung matak nyilakakeun ka diri urang. Syukurlah Nyi Iroh geus sapuk mah. Geus sapamadegan jeung akang, yu ayeuna mah urang bebarengan ngalieu ka tukang ka prabah saung Aki Edun teh. Cek si Komod umajak kaduduaan. Nu duaan gancang bareng ungeuk nganyakeun. Para mitra, teu ngalobakeun deui carita, geus kitu mah 3 urang jalma babarengan ngalieu ka tukang ngalieu ka prabah saung Aki Edun. Lain deui ngarasa kaget jeung heran keur diri si Komod sapara kanca. Lantaran tetelana keur saung Aki Edun teh eueuh, nu aya mah leuweung keledegan rembet jeung hieum ku tatangkalan. Nya kitu de Aki Edun ge teu katempo aya nangtung. Si Komod gigisik panon terus-terusan. Bari jeung ceruk-cerek bakating ku hayang yakin kana teteh nyewanana. Tapi tetela anger bae saung teh eueuh, Aki Edun ge henteu katempo. Si Dul jeung Nyi Iroh menipating gurubug bakating ku ngarasa pohara heran jeung kagetna. Tapi tetelana keur kanyataanana anger teu robah. Teu jadi saung Aki Edun anger eueuh. Bener-bener tiluanana ngarasa heran nu taya hinggana, ngarasa kaget jeung helong leuweuh babandinganana. Aduh,
Aduh bener-bener ngaran kailun teh jalma samanya boy. Cek si Komod kawas anu ngasong anu ngomong jeung diri sorangan. Bener-bener ngarasa heran uing Kang Komod. Nyata tuh lamun kitu mah yen Aki Edun teh saurang sepuh nu linuhung. Jalma nu sugih ku pangarti, nu jemar ku panalar kitu. Disangka Aki Edun make bisa ngaleungit segala. Bet kawas dia dongengnya. Bari luak liuk Sidul ngomong jeung rarasaanana mah kana punuk make aya nu naplok sagala san. Nyi Iroh pok milu ngomong ngamairan caritaan si Komod jeung Sidul. Sigana makang sanes Aki Edun wae nu sakti teh. Margi maapanan saung lagi leungit jadi leuwih ti sakti jeung jemar pangabisan Aki Edun. Batan jalmi biasa kalau lobaanana kitu. Jadi ayeuna mah teh cangcaya kana naon kasauran Aki Edun teh. Urang kudu tuluy lumampah cepet kakalerkeun ye. Nya uing yakin ini mah kana kaayaan Aki Edun. Rupi ayeuna kumaha pilampaheun urang Kang. Nah bade wangsul deui kana tila saungna Aki Edun. Kang ngayakinkeun atanapi bade neraskeun lalampahan sakumaha piwarangan Aki Edun. Daya asa daya gunana ngayakinkeun kapala bahas urang Aki Edun ge nyai lah. Moal aya araheunana. Ayeuna mah mending urang hayu we urang nuluykeun lalampahan teh ya. Urang lalampahan di kanggo neangan monyet bodas teh nu culina rawing teh Kang Omot. Tanya gitu yeuh. Ayo nu nyai urang lempang deui cenah. Mangga Kang Dul abdi mah da moal baha. Bring harita si Komod. Sidul jeung Nyi Iroh ninggalkeun eta patempatan kebat lumampah cepet kakalerkeun. Bari jeung teu ngaliuk deui ka tukang si Komod jeung duaan janji dina ati sejatumut satuhu kana kasauran Aki Edun teh. Gancangna carita lumampahna si Komod sapara kanca teh geus cunduk kana puncak gunung beulah kaler. Kaayaan geus maju ka wanci magrib dan empoan plung-plong atra ka mana-mana. Jabat ti kitu hilibirna angin estu matak seger karasana. Tumiba nebak kana awak maranehna tiluan. Lantaran ngerasa capek gek tiluanana dariuk ngariung dina luhureun hiji batu lempar jeung gede nu aya di dinya. Sanggeus jarempe rada lila kadenge si Komod harita muka obrolan dibarengan ku rumahuhna bangun susah jeung bingung. Enak pemandangan ti dia meuling eueuh teh tenyoan. Meni plung-plongan hanya kana teh sakitu kaayaan geus burit. Lempang geus jauh ninggalkeun saung Aki Edun. Ayeuna geus aya di puncak gunung beulah kaler. Tapi monyet bodas nu rawing ceulina teh becan kapanggih keneh. Aduh. Bener-bener bingung ya. Aduh ieu mah. Sirah meni asa muter kieu singga kolecer we makating ku bingung-bingungna. Nya Kang Komod, urang bener-bener keur aya dina kabingung ya. Bingung nu teu mangih nu tungtung teh susah nu taya hinggana. Dina mangsa ayeuna teh mangkaning geus pohara heubeulna. Apa urang ninggalkeun lemur teh? Mana arep-arepeun Aki uing bawa Kang Komod. Era di balik henteu hasil di beri mau monyet bodas nu reuwing calina mah. Nu mata kadatang tu we leungiteunana jeung ulangeunana euy keun Aki noledat mah. Mangsa ayeuna teh nya kitu deui euy. Nyonah ge tangtu deui keur ngarep-ngarep mereudul. Nya kana tangtu kitu atuh. Malah nyoni ge nu geus ditaksir ku uing kana tangtu malangeun. Tangtu ge sonoeun hayang geura papanggih di leupeung jeung uing. Hahaha maneh mah dina naonan teh euy. Ketang jeung nyana nyonah kana tangtu malangeunana jabat ti apanan pohara bogoheunna ka dewek. Mun geus papanggih teh wah kana tangtu dewek mah digabrug euy. Dirontok beri diusapan. Tapi dana janji onah pohara bogoheunna ge ka dewek. Taya hartina urang balik ge. Hari teu bisa manggihan monyet bodas rawing ceulina mah. Di mana atuh ngajedogna eta monyet bodas rawing ceulina teh nya? Bet acan kapanggih keneh wae. Lang si Komod ngahuleng harita para wargi. Meniparna naker nepi kana jantina sungutna aya nu ngelai ge siga nu teu karasa. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu. Harita Nyi Iroh ngareret ka si Komod bari pok tumanya. Pade dikumahakeun cenah Kang monyet teh upami parantos kapena.
mun maksud abdi teh bade dikumahakeun ku Aki Noledna teh bari bade dikumaha-kumaha ku Aki Noledna mah Kang teu apal nyanyi nganu kudu dilempa-lempa ku Akang cenah mah teangan eta monyet bodas rawing celina sabeula engke mun geus beunang kudu dibawa ka lemur kitu nah hirupna nah bangkena eueuh masalah nu penting mah monyetna bisa kabawa ka lemur tak kitu kepada Aki Noledna teh Akina sidul ka Akang teh kitu nyai si Komod nerangkeun bener pisan nyai sasetrip ge tayun usaha pokona mah Kang Komod teh kitu hutan teh kitu nya mugi-mugi atuh anu keur diteangan ku urang tiasa gencang kapendak mun ieu ayeuna mah geuning tos arep reup-reupan bade reureuh heula di dieu tapi bade neraskeun lalampahan kumaha Kang Komod dari ieu non teh pokona mah jadi non teh rek nuluykeun lalampahan nya ida mending urang reureuh we heula atuh barina oge kahiji nuskeun kesang kaduana memang geus purit teh diteruskeun ke balurat geus peuting teh jadi urang kari mudun we ka lamping belah kaler lain mah geus aya tuh di puncak gunung belah kalerna nyai urang di dieu reureuh heula lah kabeneran apana teh batu lempar gede ieu keur sare dina peuting ieu mah mangga kitu sae Kang abdi mah nurut numutkeun we ngiringan kana pangarsa Akang kalau sana abdi tos tunduh sarerea sapamadegan yen peuting eta rek reureuh didinya bae di puncak gunung Tampomas belah kaler sedengkeun kaayaan maju ka peutingnakeun kaayaan simpenaker Sidul jeung Nyi Iroh siganu bener-bener ngarasa tunduheunana lantaran teu kungsi lila harita duanana geus talibra sare malahan mah kerekna ge kadenge patemalan sararena bari ngarangko dina luhureun batu lempar gigireun si Komod nu keur sare duaan teh ku si Komod direret bari ngomong lalaunan aduh nya antarunuheunna teh Nyi Iroh jeung Sidul geus sarare tibra karerek meuni tarik patemalan kitu nya tunuh itu bener ya aing geus sigana mending sare we da kesel nyileuk sorangan mah si Komod harita keneh rek ngarengko di dinya babarengan jeung nuduaan tapi kakaregerek peureum ngeng kadenge sora tan katinggalan Komod poma maneh ulah rek milu sare cara Nyi Iroh jeung Sidul Komod si Komod ngakebeg ngarasa reuwas manehna culang cileung neangan eta sora sugan katempo aya jelemana tapi tetela eueuh sasaha dina hatena si Komod ngagerentes waduh sahanya nu kadenge ngomong gitu tapi aing da apal bener-bener apal kana eta sora yakin sigana sora Aki Edun Aki Edun datang meureun ngalanglang ngalingakeun ka aing jeung batur aing geus meunang kapastian yen nu kadenge sora teh sora Aki Edun pok si Komod ngomong tarik bari jeung nangtung sagala hei nu kadenge sorana Aki Edun teh atawa lain bener Aki Edun mod ngahaja yang maneh hehehe wayahnya euy Aki moal nemongan euy maneh poma ulah sare saperti Sidul jeung Nyi Iroh mod maneh kudu tuluy nyaring tuluy hudang beuki jentre kadenge sora yakin sora Aki Edun sidik yen sora Aki Edun si Komod leungit kasieun jeung kasalempang ku hal eta pok manehna ngomong deui ditujukeun ka nu kadenge sorana nu yakin Aki Edun he Aki kumaha lamun uing teu sare ye tang tuing bakal tunuh ayeuna ge panon karasa meuni repet ye cepel siga nu rapet we kuremeh sangu ku saboboko kitu ulah sentimen ka uing teh ulah pilih kasih ari Sidul jeung Nyi Iroh teu nanaon aja sarare tapi re uing sarua tunuh make dicarek sagala teu lieur Aki teh nu lieur mah lain Aki tapi kolecer lantaran sok muter wae muter tak kipas angin modelna mod lamun sare-rea sare heungke aya maung galak atawa orai galak nu rek ngaganggu tangtu moal kanyahoan we tangtu kabehanana bakal parae mun maneh kabawa pae tangtu atuh maneh moal laksana kawin ka Nyi Ona engke Aki bakal ngawin Nyi Ona da maneh pae teh gua datang gua moal bangsa maung jeung orai galak teh ki awas ieu Aki ulah nyingsiana kawin ki sok sentimen pisan atuh ye hari maneh mod bana beakeun ku sorangan maneh make ngalawan ka Aki sagala dengekeun ku maneh mod lamun maneh sare tangtu maneh engke bakal cilaka tangtu maneh bakal rugi euy
kawas jual beli kaya untung rugi segala marinoge. Ulah waka nyempad siamot. Mun maneh teu ngagugu ka aki henteu nurut ka aki, ti semet ayeuna ka hareup aki moal mantuan ka maneh. Manya tuki ulah kitu kiah. Si aki mah sok kitu. Si Komod rewas sedeng aki Edun. Nu kadenge sorana bari teu katempo jirimna kadenge nyarita. Aki mah cara ngabohong euy. Ku ayeuna aki nitah ka maneh supaya tuluy nyaring ulah syare. Taya lian tandana akinya jeung deudeuh ka maneh mod. Suarek diturut jeung teu nama. Kumaha eta mah? Aki rek ini ayeuna. Areng si Aki Edun ngomong seor rayangin nyeor ngajauhan. Jep taya nu kadenge naon-naon dirinya palebah cicingna si Komod jeung Nyi Iroh katut sidul. Leng harita si Komod ngahulang rada lila sanggeus Aki Edun teu kadenge deui sorana. Si Komod anteng ngalenyepan jeung mikiran kana naon waktu tadi nu dikedalkeun ku Aki Edun. Di pikiran bener nah henteu. Nah mending nurut nah mending entong. Ari nurut kumaha da manehna ngarasa tunuh, ari henteu teu nurut sieun nya datang bahaya. Sieun nya manehna baris panggih kacilakaan. Jabati eta sieun kahareupna Aki Edun mung mantuan ka manehna, mung melaan ka dirina. Sanggeus rada lila mikir tungtung nasi Komod meunang kacinekan, manehna harita ngomong jero hatena ngagereneng kieu. Nya ayeuna malah keur aing mending nurut we kana parentah Aki Edun. Da aing mung lamun kudu cilaka mah hayang keneh hirup jeung hayang laksana we aing ngawin ka Nyi Ona. Nu herang mencrang teh, nu henoa bahenoa demplon. Kitu we nya anjah. Nya si Aki teh jeung bela ka diri aing Aki Edun teh. Najan geus jauh teu burung dibelaan. Nyakal we aing teh nyaho lah. Nasaha atuh manehna teh nu sabenerna? Dingna boga ilmu naon bet bisa ngomong bari teu katempo jirimna? Teu katempo bungkeuleukeunana? Baiklah, rek boga ilmu naon ge bangsa bodoh rek ilmu siluman, rek jelema bener. Nu penting aing salamet, nu penting cita-cita aing kalaksana, kahonta laksana kawin ka Nyi Ona. Jadi panyileukeun hati beurang jeung peuting. Kitu ceuk si Komod ngagerentos jero hatena. Para mitra sadaya, tungtungna si Komod nyileuk sorangan. Lantaran manehna nurut ngagugu kana panyarek Aki Edun. Najannya panon mah cepel, najannya juring tunuh pohara rosana nyerang kadirina. Ngajak peureum ngajak sare tapi teu burung si Komod kuat keneh beunta. Saban-saban manehna rek peureum sok gancang inget ka Aki Edun, tungtungna sarena sok tara tulus. Peureumna henteu jadi nu matak terus nyileuk hayang nyaho. Hatena geus panasaran hayang geura nyaho kana kajadian saterusna. Nu baris lumangsung atawa bakal kabandungan ku panon manehna pribadi. Nah bakal aya kajadian naon sanyana di eta wewengkon mangsa peuting ayeuna, peuting nu pohara simpe jeung ti iseunana. Kurang leuwih aya meureunan setengah jam ti sailangna sora nutan katinggalan. Sora Aki Edun teh teu kanyahoan. Di tadina gajeleng kahareupeun si Komod aya nu ngagajeleng. Sarta lain deui si Komod reuwaseunana pacampur jeung ato. Lantaran nu ngagajeleng kahareupeun bari terus ngadepong teh taya lian ti hiji waruga monyet bodas. Hiji monyet bodas pohara gedena bari sareret ge katempo ku panon si Komod eta monyet bodas ceulina kenca rawi. Dina hatena kontan si Komod ngagerentos henteu kadalisa kaluar. Wah, kebenaran ye. Karipun aing dina peuting ieu aya monyet bodas gede rawing ceulina. Dadak datang itu pemilikeun aing jitu atawa lain. Bangsa bodoh arek nyarek lain ge. Nu penting aing kudu taki-taki ye iatna. Sayaga ngajaga bisa kejadian anu ngabahayakeun ka diri aing. Geus kitu mah si Komod nangtung. Bari jeung nangkep harigus sagala kaayaan sikepna pohara tenang teu sieun teu geumpeur. Di sajen pihak eta monyet bodas rawing ngarenyohan bari jeung cekrah-cekroh tarik sora mata katorekan. Nyaksian monyet runyah renyoh jeung cukrah cekroh. Si Komod ngagereneng ngomong lalaunan bari tetep sayaga. Panon mah mencerong ka eta monyet bodas. Aduh, ngarenyohan ka aing euy. Sakadang monyet, sia. Ning lamun kasep cara aing ngarenyohan teh. Ieu mah nya betekok nya demes ya deuh. Nganita euy aing mah ngarasa gila we nempoe kitu gudena.
ngajungkiring segala anak doma Mang Oman anu kamar ieu di paling maung teh. Ih, udangkeun kitu sidul jeung Nyi Iroh. Ngara aing aya batur paku kumaha? Ngara aya batur paku kumaha maksud kitu? Bisi aya naon-naon ieu monyet ngamuk baka ngajak lut ka aing atawa keun bae antep kitu. Sina sarare da karunya tunuhkeun menyegrek-gerek. Kumaha ge aing mah mending rek ngahudangkeun sidul. Ngara mun ngamuk teh mah eta monyet aing boga batur keur ngalayanan. Ragamang harita leungeun si Komod kana leungeun sidul terus dibedol baripokna. Dul, hudang euy. Jurung kunung sidul hudang tuluy gijisik bari ngomong ku kulutus. Aduh ngaganggu wae kana kalimatan batur. Uing keur ngimpi di lahun putri raja. Aya naon atuh Kang Mod ngageuingkeun uing pan kakara ge bieu sare uing teh. Kakara reup sare teh. Tunggu kene rek sare deui ya. Goledag sidul ngagoledag bari peureum deui. Tapi gancang ku si Komod dihudangkeun bari rada disentak. Udang heula duh tu tempo dihareup we naon tuh. Olejat sidul hudang gancang nangtung. Harita teh para mitra red kahareup kebeg manehna ngakebeg reuwas. Bari ngomong setengah anu ngagorowo. Ngai monyet gede we. Udah sebeluna Kang Mod. Jeung rawing ceulina Kang. Kebeneran Kang Mod. Bener euy dewek teh aya paribasa euy pucuk dicinta ulam tiba ieu teh. Ayo. Maneh barengan dewek ieu. Kudu taki-taki kudu iatna. Lantaran euy sanu nyaho eta monyet bodas teh keur ngabagug hareupeun urang teh. Monyet gagah euy. Udangkeun Nyi Iroh tawan tong Kang Mod. Udangkeun teu naon atuh, teu na kitu naon nah. Ulah eta mah kumaneh we. Udangkeun we nya lah. Ngarah lamun aya naon bae batur paku kumaha. Baiklah nu diudangkeun kitu naon. Pokona mah nyaho beres urang mah. Tungtungna si Komod ngidinan ka sidul pikeun ngahudangkeun Nyi Iroh nu keur sare tibra. Geus meunang idin ti si Komod mah terus we sidul ngaguyah-guyah ka Nyi Iroh di sina hudang. Atuh korejat Nyi Iroh hudang tuluy gijisik. Red kahareupeunana kebeg manehna ngakebeg lantaran sidik hareupeunna nagog monyet bodas meuni gede. Heuh. Aya monyet bodas meuni ageng kitu geuning Kang. Yah, urang tewak lantaran moal lepat deui monyet ieu pisan nu dipilarian ku urang teh. Nyi Iroh katara paromana semu bunga. Lantaran manehna yakina keur yen ieu monyet teh nu keur diteteangan. Ari si Komod gancang nemalan bari panon mah terus mencerong ka palebah eta monyet gede nu buluna bodas. Nya memangnya Nyai. Sigana ieu pisan satu orang jadi udagan urang teh. Tapi urang ulah waka nyeun tindakan naon-naon ieu. Lantaran Kang hayang nyaho heula kumaha ketakna. Kumaha pamolahna ieu monyet bodas gede teh. Ngan bisi eta monyet naraja ngarontok ka urang kudu taki-taki. Ulah papisah ulah pabuncanya. Moal tuh Kang lah. Mah kitu monyet siluman ge Kang. Si dua tumanya ka si Komod gancang dikajawab ku si Komod. Teuing atuh. Rek siluman rek sileming teu penting wae mah urang barengan we nya hareupanana. Urang ulah rek sieun ku bangsa siluman naon-naon. Lantaran urang mah manusia alias jelema. Manusia alias jelema apaan makhluk pamuliana munggu Allah mah kitu. Jadi setan siluman teh ayana sahana pun jelema. Cing urang bandungan heula ieu narek kumaha lampahna monyet teh euy. Upami ieu monyet siluman tangto siluman mah nyaning ngawungkul Kang. Upami silumanna geus ini tinggal monyetna wae. Monyet biasa tangtuna ge tah pan kali tinggal newa katuh kitu mah kaayana Kang. Bener kana kituna Nyai. Kan tetep urang kudu iatna ieu. Kudu taki-taki pokona bisi nyilakakeun ka urang. Aya paribasa urang kudu carincing page kancing, sarimset page ikat kitu Nyai. Kakara ge jempe si Komod ngomong ai gerem teh sakadang monyet ngagerem handaruan. Kang kontan Nyi Iroh jeung sidul pating biri-jidi bari tuluy ngusapan dada. Siga jelema sorana mah Kang. Punya Kang, ini ke jelema Kang. Tembak sidul bari tuluy bibiri-jidigan. Najan Nyi Iroh jeung sidul siga nu sieun ngeun si Komod mah kaayaan tenang bae. Manehna mah teu sieun teu keueung teu gedag bulu salamar ceuk paribasana. Panon tuluy mencerong ka sakadang monyet bodas anu gede bari rawung ceulina. Ngong sakadang monyet ngomong cara ilaharna manusia. Ngan bedana ngandung sima jeung ngagerem handaruan kadenge matak maruringkak bulu punuk lain bobohongan lain jijieuna. Hai manusia, keur naraon maneh aya di dieu ha? Bisa ngomong euy.
nya Kang soalna mah tak suakan mata keung. Tenang we dulu lah. Kudu gede bawanin euy ulah ngurangan bener ge. Ngaeupan kieu mah urang mah kudu bawa nama lah leber wawanin. Ulah kumeok meh dipacok miuni hayam kabiri. Pokona mah urang mah kitu lah ngaeupan kieu mah ulah eleh sima geuning. Pokona mah sima aing sima mora, sima tupang sima tupang. Sima aing sima monyet teh deuleu. Lain aing eleh ku monyet, tapi monyet eleh ku aing. Kitu dul. Tenang we lah. Kang Komod, Kang dulu kedayatna Kang. Margi yakin ieu monyet teh siluman. Atanawe kasandingan ku bangsa siluman, urang ulah lalawora. Bilih ngabahayakeun babakuna mah bilih matak cilaka ka urangna Kang. Ya nuhun kana pepeling nyiroh lah. Kacarima pisan ku akang pokona mah. Keun urang lalajuan we kumaha geletuk patuna kecebur caina kitu. Tu tingali Kang, panona maneh hurung ngagebur kitu. Monyet teh urang ulah gagabah dina nyang hareupanana Kang. Tenang nyai lah. Akang moal mundur sasiku, moal ngejat satu yang beas pokona mah. Najan naon wae kajadianna akang tangtu baris yang hareupanana. Akang baris ngalawan, penting balah. Tenang we nyai, tenang. Pokna si Komod si janu bener-bener tenang jeung teu galideur deui. Di sejen pihak sakadang monyet bodas tuluy cukrah cekroh. Bari ngomong sora leuwih handaruan leuwih pikasieun batan tadi. Hei manusia, montong kegerenyaman kitu sia. Hayo jawab kumaraneh deui. Karena raon pangna puting-puting kieu marane aya di lamping kaler puncak Gunung Tampo Mas, ha? Gancang jawab sia manusia. Syukur teuing we geus ditanya ku maneh sakadang monyet lah. Baru ketemu nih ada. Montong cecengiran sia. Mending lamun lucu dulu. Itu lucu ge da imah da bade teu ngarugikeun ka batur apaan. Panu seuri gawing lain maneh. Keun bae maneh mah tong seuri teu mayar kawinge. Mun maneh mayar ka kara seuri. Lantaran ayeuna mah seuri teu kudu mayar kitu. Wah, ngomong nu bener sia. Ulas kawa bodor sandiwara abdan. Ih, cek satu nu bener. Teu bener euy. Pan tadi ge bener ngomong teh dewek teh. Ngomong make sungut kalain ngagunakeun bahasa Sunda ngalah ka harti. Gandeng sia deuleu ha. Eta monyet nyentak. Tapi si Komod anggur nyerenge bari ngomong dibarengan ku kekecapan sigan ngajak heureuy. Ieu baraya lah. Apan urang teh kakara papanggih ayeuna teh. Jadi kacida teu pantesna lamun dina ngomongna teh sentak senghor, dipoporongos dipopolotot. Dengekeun ku maneh baraya ieu nya. Mun urang panggih jeung jalma nu karep papanggih, mangka lamun ngomong kudu lemah lembut. Nyaon teh maneh lemah lembut? Ari lembut teh leutik euy. Leutik teh artina leutik kitu. Leutik mah di mana ge sarua leutik. Artina mah leutik, teu gede. Nyiroh ngomong ka si Komod lalaunan. Ulah diajak heureuy tukang. Mun Kang geuning Kang Komod mah saruana, sarua gelona. Si dua ge ngageunggeureukkeun ka si Komod. Si Komod ngareret kanuduaan bari nyerengeh sarta pokna. Resep atuh sudak sinor teh deui dewek malah. Yen teuing lah manehna nyebut sarua kilona ge dul. Hartina dewek kilo daya batur meureun. Manusia. Mun maneh embung ngajawab, mun maneh cecengiran kitu bae, mun diajak dinas ku kaula, mun diajak ngomong nu bener, mangka siapa kali podaran ku aing deuleu. Ngancam euy. Nyikeunan. Ayo. Gorila ting gorila ting. Moal sieun euy moal si Komod mah. Moal adu si Komod teh moal sieun diancam deuleu. Jadi gitunya. Puguh we atuh. Kade Kang, siluman mah tuh ngancam. Tangtu manehna geus sasadian ilmu pikeun ngelehkeun ka akang. Tenang nyai lah. Tenang we pokona mah. Tenang we urang ulah geumpeur. Lantaran lamun urang geumpeur biasana sok eleh. Pokona mah ai eleh terang teh nyai. Eleh. Naon kitu Kang? Eleh teh keok. Ngobrol diajak ngobrol wae tukang Komod lantaran moal aya tungtungna, moal aya buleh hideungna, moal aya lutungna kitu. Mending pananya manehna geura jawab, geura terangkeun pamaksudan urang. Mun geus dibejakeun mah pada manehna ngamuke, tinggal ngalawan we, urang tewa ku tiluan monyet teu bisa. Itu sieun dulu. Peda kaayaan monyet bodas mengawakan jangkung gede. Tanya gitu, tapi aya deui nu sajena nu ngajarikeun faktor penunjang teh euy. Ku peda monyet bangsa siluman lantaran bisa ngomong. Tanya euy cing kumaha kira-kira euy. Si Komod ngareret ka Sidul. Sidul gancang ngajawab mere alasan nu sakira mata kaharti kudu jadi sobat. Pasualana lain cieun jeung silumanana Kang Komod. Ngan kudu dipentingkeun teh hasilna urang pamaksudan.
Taitan kudu jadi udagan nomor hiji teh. Sebelah kerapan. Pokoknya mah kurang di teteangan, dibelaan leuweungan, dibelaan ninggalkeun lemur matuh banjar karang pamidangan, dibelaan kurang dahar, kurang inum, dibelaan digemrong reungit, dibelaan awak karajet, ku areuy kali agege, jeung sajabana dibelaan itu dan ini, dibelaan dan sebagainya. Ayeuna teh monyet bodas, geus bari bener-bener ceulina rawing sabelah, geus nampe campego. Aya hareupeun urang, nya ku urang kudu ditinggalkeun bae. Ih salah tukang itu teh, ieu mah lain kode deui ieu mah. Geus bener ieu mah kudu ditembak ku urang. Teu kudu dipecahkeun deui monyet ieu mah Kang. Nya ku urang kudu diantep wae. Pan teu lucu, bener teu? Bener euy duh. Ileung jadi hebring euy. Aduh. Eta pamikir ileung jadi jenius euy lah. Heueuh. Bener ta omongan maneh teh dul. Ngadenge omongan maneh bieu euy jadi reug-reug kadebekna. Tetela maneh gede bawane euy. Tetela maneh sobat dewek nu satia. Cing ayeuna eta monyet bodas rek diajak ngomong ku deweknya. Si Komod mencerong seukeut ka eta monyet bodas bari men ngomong tarik ngagorobong. He monyet bodas, pangna dewek da jeung ieu perubat dewek nu duaan ka dieu teh nya. Malahan mah geus bulan malen geus hubul pisan. Taya lian nya eta keur neangan hiji monyet bodas nu rawing ceulina sabelah. Tak kitu pamaksudan dewek teh euy. Kurang ajar sia. Eta monyet bodas katempo ngakurubung siga nu reuwas. Burileng panona nu hurung teh ngaburileng. Rengkak paripolahna memang katempo jeung sidik. Sabab keur caang bulan srog maju salengkah eta monyet bodas teh. Bari ngomong deui siga nu ngadaung ngandung amarah. Hei manusia, monyet bodas nu rawing ceulina eueuh 2 eueuh 3 moal aya 10 ngan hiji-hijina lintang ti dewek deuleu. Memang maneh pisan lantaran persis kaayana sarua jeung nu keur diteangan ku dewek. Nu madak ayeuna mah gancang we maneh teh. Nu keur nyurup atawa nyaning di eta monyet teh geura tinggalkeun. Moal anjeunna nu keur nyurup surup sumalindung teh geura tinggalkeun tah, geura kosongkeun baru ka monyet bodas teh euy. Ulah dibarengan ku maneh teh lah bangsa siluman sileung teh. Ulah sumalingkeun monyet atuh bari nage lain tempatna teh. Tatagna keur ngomongna si Komod. Siluman nu ngancik dina jero eta monyet bodas leuwih-leuwih nafsu jeung ambek. Najan kudu manehna tacan ngayakeun tindakan naon-naon lintang pitumanya ka si Komod. Manusia edan sia. Lamun aing geus kaluar tina kurungan ieu monyet bodas, narek dikumahakeun ku maneh. Narek dipencit atawa rek dibawa ku maneh atawa awak monyet bodasnya. Memang rek dibawa ku dewek ka lemur. Nyumpunan parentah aki dewek nu katelaki noledna kitu euy ta. Rek dikumahakeun ku aki sia ngaran si noledad teh. Teuing dikukumahakeun mah. Eta mah urusan engke atuh, urusan aki uing. Gancang maneh keur kaluar siluman. Geura tinggalkeun waruga monyet bodas teh. Maneh ulah nyerekem wae di dinya bari nage. Moal betah moal maneh teh lah. Da kara salah. Uing ge kanyahoan. Nah dikata betah sebenarnya mah cicing di dinya teh. Geus ninggalkeun nyangan kapling sejen. Nyangan roda halus kapling teh. Ulah kapling kieu jabarawing lah. Di usia neangan anu halus atuh bari nage. Da loba ieu pilieun mah. Aya model nu kumaha kitu nu tak ge. Wah, moal bisa deuleu. Dewek moal bisa keluar ayeuna tina kurungan ieu monyet bodas. Lantaran dewek geus betah di dieu. Dewek betah sok sanajan rawing tapi genah karasana. Aya paribasa ti istri herang mata aing cicing di dieu. Sing saha nu wani-wani ngusir ka aing, ayana di dieu tinangtu baris adu hareupan jeung aing. Lengkahan heula bugang aing deuleu. Lantaran aing hoream lamun kudu cicing dina kayu dina batu. Dewek geus betah dina awak monyet bodas. Dewek geus heubeul babarengan. Gancang siagra ini teh manusia. Ulah wani-wani ngusir aing di dieu deuleu. Ngaso heula para mitra sadaya. Para mitra sadaya, si Komod diancam gitu ku siluman monyet rawing dan bodas teh kalah kanyarita. Ulang ngusir sia ka aing teh siluman. Aing kudu ini sia tapi maneh deuleu. Ieu mah waruga monyet kieu mah bagian aing lain bagian maneh. Maneh mah lain kieu tempatna kitu dina batu dina kayu di bari ge. Lain dina monyet kieu teu puguh teuing. Tinggalkeun awak monyet bodas teh gancang ditu. Lain bagian maneh ieu mah kayu ke dilaporkeun ku uing.
laporkeun ke hayo ke PRT terus dipermanahkeun diuruskeun ka balai desa. Pani lain deh salah dulu. Nempatan tempat nu lain hakna. Kaping batur hayo dia sian tepuguh teuing. Montong urusan KRT KRK sagala sia bedul. Urusan jeung balai desa aing mah sia. Nu penting sia berdek ngajago. Dengekeun ku sia manusia gelo. Aing moal keluar tina kurungan monyet bodas. Aing hoream lamun kudu nyurup cicing di sasatuan sejen deuleu. Ih si Duman. Soal maneh kerek cicing dina batu, rek cicing dina sirah cai atau di tangkal gede eta mah urusan maneh deuleu. Nu penting mah lamun maneh mung cilaka mangka maneh kudu gancang keluar. Kudu nurut ka uing pokona mah. Lamun maneh anger we nyurup dina warugai monyet bodas, mangka cilaka bagianna deuleu sing teh nyaho. Barukan teh kumaha cilaka teh ye. Ye, namanya teh nyaho cilaka. Di ai cilaka teh bahaya deuleu. Yen manusia teh loba akalna deuleu. Manusia mah makhluk pangulya-mulyana sia. Boga akal jeung pikiran, bisa ngagunakeun akal jeung pikiran. Jeung deui manusia mah sia moal rek eleh ku bangsa siluman silemin mah. Wah teu dituna manusia kudu eleh jaten. Kudu eleh ku bangsa siluman silemin mah deuleu. Tatagna keur jeung kedewawanen dina ngomongna si Komod. Teu keung teu sieun estuning teuneng ludeung taya karingrang. Manehna yakin kana kamurahan Gusti Nu Maha Suci. Manehna yakin yen Allah Subhanahu wa taala bari senang tayungan ka umatna, asal eta umat salawasna aya dina jalan nu lempeng tur bener, salamina iman tur takwa. Awak monyet bodas ngagidir oyag-oyagan siga nu bener-bener amakeunana. Malah pok monyet bodas teh ngomong meninga gerem. Kurang ajar sia. Tetela yakin manusia nu ngajago jeung sombong ngadigu-ngadiguna. Sakitu rupa goreng patut sakitu legan penek. Ngajago mantangu sia. Kurang ajar sia monyong. Sakedeung deui sia tiluan ku aing baris di podaran. Sia baris di ala nyawana. Ngan samemeh sia di ala nyawa samemeh ku aing di podaran. Mangka aing rek nanyakeun heula ngaran sia. Gancang bejakeun saha ngaran sia, di mana asal padumukan. Gancang jawab sia. Serog si Komod maju salengkah ka hareup ngadeuketan eta sakadang monyet bodas gede. Nya kitu deui Nyi Iroh jeung Sidul marengan tukangeunana geus kitu mah kalayan, tenang jeung percaya kana kaayaan diri pribadi. Si Komod pok ngomong. Nya teu naon dah tibang hayang nyaho ngaran mah tuh. Tangtuk uing dibejakeun ye sajelas-jelasna. Nanyakeun KTP lain teh. Pokona mah saulah dipuasaan we lah dengekeun ye ku kebersihan nu rawing sabelah. Nyet ye nya. Ngaran uing katelah sarta geus pada dikanyahokeun, geus kakoncara ka jana pria ka jamparing angin-angin, pokona mah geus jadi sabuyur hiji. Cayalian anu katelah juragan Komod deuleu. Taya ye lalakina ye. Nu rada penek seutik ti uing, dul ngaranna. Ye nu istri geulis jeung pikarespeun katelah Nyi Iroh. Tah kitu. Kumaha kadenge maneh ha? Kadenge. Aing apal ka ngaran sia. Hari lembur matu Banjar Karang pamilangan di mana? Ieu juga gatot gaca we nanya teu hayang jelas bisa euy. Aduh aing teu naon ya. Uing mah teu lemur Cipancul euy. Si Doel teu lemur Cikuya. Aya nya. Teu pati jauh teu lemur uing teh ari ieu mah dekat lah Nyi Iroh kawitna mah ti Babakan Sari kitu. Jelas teu nya teh. Pokoknya mah KTP geus dikaluarkeun. Geus dijelaskeun ku uing. Kira-kira jelas? Jelas aing boga ceuli deui. Oh, ceulina rawing deui. Baik sia rawing Komod. Sia moal hasil pamaksudan. Lantaran ajan kumaha aing geus tumanina geus betah cicing di dieu. Waruga monyet bodas nu rawing ceulina. Sedeng monyet bodas nu rawing ceuli ngan aya hiji-hijina deuleu di dunya. Jadi sia najan totojeran moal hasil deuleu. Batan hasil malah sia cilaka. Nu matak gancang geura balik. Samemeh maksud sia dilaksanakeun. Uing ngomong balik atuh salah ting make balik. Itu teangan tiba heula kajaba lamun geus bisa newak awak maneh. Mau balik ka lemur uing mah kajaba bisa mawa monyet bodas nu rawing ceulina. Keun bae geus paeh ogena ha. Tapi kayang mah hirup-hirup gitulah. Wan hirup mah lumayan. Maneh dibawa ku aing diabring-abring pan beres. Santeuna we atuh. Bareng geus diabring-abring tingker we. Eta tempat teh harus sina melayar jelema pan uing menang duit. Kurang ajar sia. Jadi aing geus dibawa ngamen deuleu. Di podaran sia ku aing. Sia. Celeng sakadang monyet bodas ngagajleng tarik naker. Mening ngalayang maksudna geus tangtu manehna rek ngarontok ka si Komod.
Tapi si komod rikat para wargi ngagerakeun pereupna. Des pereup si komod geunakan awak monyet bodas meni nenggel pisan. Kubrag eta monyet ngakubraga anak cer tina suputna keluar geti. Para mitra kaum dangu ningali kaayaan kitu atuh Sidul tuluy gerak. Gancang ku Sidul rek ditewak tapi jung eta monyet teh bisa deui nangtung sareng didar gerakan pohara gancang. Kalayang ngarontok ka Sidul, untung Sidul kaburu ngelok atuh plos serangan eta monyet teu hasil. Ngagajleung atawa ngalayang nami lepas datang ka hareupeun si komod pisan. Suk si komod ngagerakeun suku nu kates keuna pisan. Atuh kalayang awak sakadang monyet teh ngalayang deui. Tapi teu kapok jeleng eta monyet ngarontok deui ka si komod. Dibarengan ku disada tarik meni ngaguik karita teh. Gancang si komod ngaranggahkeun dua leungeunna dibarengan ku nyamat ngaran Aki Edun 3 kali. Kedun, tulungan uing ki. Bareng jengkeunana eta monyet, kana leungeun si komod gancang ku si komod ditewak. Kabrot, pipina dicabokan ku si komod. Nyi Iroh jeung Sidul lain deui atoheunana maranehna setengah surat. Bakating ku bunga sedengkeun sakadang monyet tuluy abrug-abrugan, hayang bisa lesot tina panyakel leungeun si komod. Kade Kang Komod, kade lepas deui Kang kade. Cek Nyi Iroh. Kade Kang habis ngerowot Kang? Waduh, kurang ajar sia. Kurang ajar. Sajeroni ngabrug-abrugan monyet ngomong anu kaluar sora siluman anu nyurupna. Lesotkeun aing sia kurang ajar. Lesotkeun aing. Aduh, ampun ulah ditegelan kieu. Nyeri aduh panas lesotkeun sia. Oh atuh euy, maneh moal lesotkeun gitu. Serejeng digegep waing jatuh. Anak aing katewak sia ayeuna mah bari nyeklan monyet nu abrug-abrugan. Si komod jeung seserian sagala bakating ku ato. Nyi Iroh ajrag-ajragan lantaran ato harita para mitra ngagorowo. Kade kubedaw Kang? Ieu moal nyi ieu mah monyet teh nu kasandingan siluman teh. Wakang rek dibawa hirup-hirup moal dipaehan tah. Pokona mah rek dikukut. Tema si komod bari tuluy nyekelan awak eta monyet nu terus abrag-abragan. Aduh, sia manusia edan. Aduh, gancang si aing lesotkeun deuleuh. Lesotkeun sia kurang ajar. Aing eungap jeung panas. Panas aing panas deuleuh panas. Cek eta monyet nu kaancikan siluman. Manehna menta dilesotkeun ku si komod. Awak tuluy abrug-abrugan tapi batan lesot panyekel si komod anggur beuki pageu. Ayo sia abrug-abrugan karinya lah. Sok sia tuluy gogorowokan jeung gegerewekan. Tapi najan kumaha maneh moal dilesotkeun deuleuh. Lantaran lebar euy mun kudu lepas deui mah euy. Maneh menang neangan hese capek sia diteteangan gurang peuting ku aing. Nya ayeuna ari geus beunang kudu lepaskeun deui mah. Mikir 70 atuh euy. Alah aing mah. Mikir lagi 70 kali atuh. Mun kudu ngalepaskeun maneh mah. Nu matak siluman gancang tinggalkeun jasad monyet teh sia. Sabab ieu monyet ku aing rek dibawa ka lemur bising teh nyaho mah. Si komod bener-bener ngerasa lebar mun manehna kudu ngalepaskeun eta monyet gede. Red si komod ka Sidul pok nyarita. Dul, ieu monyet kudu diringkus euy. Lantaran ripuh kadewekna lamun dicekelan kieu mah. Jabat kitu bisi ngamuk ke bisi leupas. Kumaha eta gancang maneh neangan tali Dul. Urang ringkus buru-buru euy. Jadi diringkus ku tali Kang. Cek Sidul tumanya heula. Oh, bisi leupas aku naon atuh di talianana. Buru-buru neangan euy. Si komod si gages teh sabar hayang geura ngaringkus monyet. Malam ku babar atuh Kang. Uing ya pake babar ya. Euy sok ku babar ge euy bisa mah jeung kuat mah. Oh pokoknya pasti kuat babar mah ira kulit. Ge mending ku areuy euy tuh, ku ditu tuh. Yang areuyna ai babar mah ponok, ai mah panjang, neon panjang Dul. Oh atuh nyanyi aturan heula Kang komodnya. Di dieu uing rek neangan areuy. Sidul papadon ka Nyi Iroh. Pokoknya di baturan tukang lantaran bisi aya naon-naon. Jeung we geura ini tadi tuh neangan areuy mah. Geura neangan areuy kain nu sakira kuat jeung liatnya keur nalian monyet pokona mah. Cek Nyi Iroh dipungkas ku ngajurungkeun nu jadi sobat. Oh atuh ieu arek. Reos Sidul harita kene idit. Ningalkeun si komod anu keur ngagugulung monyet bari dibarengan ku Nyi Iroh nu nangtung gigireun si komod. Sanggeus Sidul eueuh ti dinya sakadang monyet anu kaancikan ku siluman teh beuki amuk-amukan. Malah abrug-abrugan beuki motah batan tadi. Hari Nyi Iroh lain henteu hayang mantuannya ke ngan manehna sieunneun eta monyet ngorobot ka dirina.
si komod harita amek-amekan kuaina sakadang monyet tuluy amuk-amukan abrug-abrugan cicing sia setan kah tong abrug-abrugan segala sia aing ripuh nyekelan deuleu cicing sia urang gawekeun wae ka aing apan keur ngadaguan batur aing sia ieu teh batur aing keur neangan areuy kai keur ngaringku sia bising teh nyaho deuleu urang ajar sia manusia sebleg teh aing mah siluan bedol teh kelabrug-abrugan aduh ampun ya ulah umpan ampun buat pogo teuing eta monyet badag para mitra meberkeun dampaleungeunna harita teh kalayan rek dina gerakan pohara gancang bari si komod ge teu kaburu ngayakeun tindakan naon-naon hiu plak pipi dicabok ku sakadang monyet meni tarik jeung peurih da bari jeung dikorobot sagala kuku nu paranyang atuh si komod ngaguak bari kontan leungeunna lesot tina panyekalna eta monyet da leungeunna dipake ngusapan pipi nu getihan raca tapak kuku monyet lah ieu ulah suganya mau nyabok ka aing kang kumaha kang Nyi Iroh ngajerit tuluy ngusapan pipi si komod. Dina kaayaan si komod ngarasa nyeri pipi atuh Nyi Iroh ngusapan kana pipi si komod nu karasa nyeri jeung peurih. Jeleng-jeleng sakadang monyet ngagajeleng kanu bala sakedeung geus jauh teu katingali. Ngaso heula ngaso. Ulah nyai kabur monyet siluman teh geuning. Si komod lain deui ngarasa reubaseunana. Alah nya Kang Komod kumaha atuh nya? Nyi Iroh ngarasa bingung bari panon terus mencerong kana tempat urut ngagajelengna sakadang monyet rawing. Nya teh kumaha lintang di kudu diteangan dewe atuh nyai. Aduh pipi meuni peurih kieu jeung nyanyautan deui. Pinter monyet rawing teh ceulina teh nya Kang nya. Manehna nyabok ka akang ngarah manehna bisa leupas tina ceklan leungeun akang. Nya aduh aya we goda aya bagja teu daulat ka kieu mah duh kejo kali ngahuapkeun ayeuna betul weuh rag-rag ye ieu mah ye monyet geus katewak ngagajeleng kabur kanu jauh sakiceup geus eueuh teu katingali si komod bener-bener ngarasa sedih hatena atuh rek teu sedih kumaha lantaran harapan geus gede ngadak-ngadak leungit deui bareng jeung waktu bieu ngagajelengna sakadang monyet nu leupas ti manehanana. Si komod duh lahu maneuar ngarasa hanyelu bener-bener. Nyi Iroh teu ngantep kanu jadi sobat anu keur kuciwa hate, nu keur pegat harapan, nu keur sedih hate ku kituna manehna ngupahan bari nyekelan kana leungeun kenca si komod. Ulah alit manah Kang, ulah putus harapan. Abdi yakin eta monyet rawing bakal tiasa katewak deui, bakal kapimilik deui ku urang pikeun ngudag cita-cita akang nu kagungan maksad hoyong nikah ka Nyi Ona. Nah, muga-muga we atuh nyai lah. Uangkeun akangnya eta sakadang monyet. Nu kancikan bangsa siluman bisa kapibana ku urang. Cek si komod ngalima bari ngareret ka Nyi Iroh. Ani aduh Kang, pipi eta ketinggalan meni kitunya. Mata peurih akang diduh ieu. Meni peurih kieu kurang ajar monyet teh nyabok bari jeung robot. Meni nyanyautan karasana nyai. Nya we meni barednya Kang tapi moal naon-naon sugan. Ya kumaha atuh ya lampah urang saterasna Kang Komod. Nyi Iroh tumanya ngeunaan pilampaheun saterusna mangsa kiwari. Jadi namanya urang dieu we di dieu lah da lilian di depan peuting jebakeun geus tunuh deui. Panon meuni cepel jaba sidul di can datang nyai. Si Komod kakara ingat ka sidul. Manehna tumanya bari jeung rurut reret. Numawi atuh acan aya geuning teu acan sumping Kang Dul teh. Kumaha atuh nya Kang? Jol ngarasa hariwang we Nyi Iroh lantaran sakitu geus lila sidul can datang deui bae ka dinya. Hari kituna ka mana atuh sidul teh? Kawas nu linglung si Komod make nanyakeun sagala. Apan tadi manehna nu nitah si Kidul teh supaya neangan areuy pikeun nalian monyet teh. Atuh Nyi Iroh ge ngarenyu manahan piseurieun bari jeung pok nemalan. Ih, geuning limpeuran kawas nu linglung akang mah. Kawas nu limpeuran jeung kawas linglung kumaha ari Nyai? Si Komod mencerong ka Nyi Iroh kawas nu ngarasa heran. Pan tadi ge Kang Dul teh angkat di piwarang milarian areuy ku akang teh. Kanggo ngaringku sakadang monyet teh ya. Nyi Iroh inget tuh. Nya yuh. Nya ieu mah jadi inget akang yeuh. Aduh. Teu burung nyerengeh tungtung nama.
Harita si Komod jadi inget geus kitu mapok deui ngomong bari paneutupna mencerong ka palebah rungkun Kiara Nubala jeung poek waktu tadi digajelengan ku sakada monyet teh. Nya ieu hanya kalwe nya. Hanya kalku naon gitu Kang? Waktu nya ka bujung sep itu di